ningali deui Neng Eva ngaharewas ka mamah cu ngaharewas ka bapak nyuhunkeun dihapunten ka marantena anak hieu ka mamah ka apa sakantenan nyuhunkeun doa di mantena cu ngaharewas ka mamah nyuhunkeun doa maki yakin doa ti nu janten indung moal aya halang-halang langsung diijabah ku Allah anak hieu doa ti nu janten bapak jadi kakiatan yang hidup kan bari diajar rumah tangga yakinkan anak kita yakinkan doa mantan jadi kunci kebahagiaan rumah tangga hidup saupami mantena ibu ramah hidup terus ngahapunten ka hidup tangtos Allah bakal ngahapunten ka hidup amin ya Allah ya rabbal alamin cekak gelis lungsur tina pangkunan mamah sareng apa bagiut Neng Eva al jannatu tahta aqdamil ummahat surga aya di dadang sampean mamah lain harti hidup ngawilah-wilah kanya bapak namun tangtos karaos hidup kanya mamah nu sakitu sampurnana batur mantena pisan nuwantun narohkeun nyawa hiji da can hidup ayeuna tawis tingalikeun kanya hidup keujeutkeun sepuh gerang laras waseudampang neng calik papayun-payun sareng mamah batur lajeng mangga simpen sampean mamah dina pangkonan hidup anak ini Bismillahirrahmanirrahim gadis candak caina sakedik-sakedik keuring wasuhkeun kada dampau sampai mamah bagus dinten ayeuna hidupnya juga buktikeun tak lima hidup baleujeutkeun sepungalang laras ngaraas ngawasuh dampauna anu salaras mama hidup teh juga ngawasuhan dosa-dosa hidup masa kitu seueurna ka mama bagus sampean ieu pisan ageung jasa anak kanggo hidup anak hieu ka ukur ka kolojotan hangka nyeri waktu ngalahirkeun hidup bagus ieu sampean nu jadi saksi kaya anak hidup bagus nu kapungkur nahat abot nak salina hidup bagus diengklek di ayeuna abdi ku mamah cu ayeuna wasuh hidup sinya asing deudeuh loba rasa geuleuh sabab moal teu hidup kana titik kabagjaan anu ayeuna sok pamit dijijabkeun ku mantena neng mah ayeuna hungkul ngawasuh dampalna mamah tahun-tahun bicara ka kotor di negeri hidup kalau sabat ikhlas bahkan ayeuna hidup tos rumah tangga buka irasan mantena hidup ditikakeun dijajak ku mantena bagja bageut candak bageut andukna diolah sing beuki bersih sampai bersihna hidupnya mana hidupnya kemana bersihna niat untuk merek rumah tangga ku kecelak cai secak mantena ibu ramah hidup ikhlas dan hidup insyaallah kebahagiaan dan hidup salamina amin ya Allah ya rabbal alamin saatosna bersih bageut candak leunjak wangina disemprotkeun kana panangan hidup digelang usap-usap kana sampean mamah usap bahan ka hidup bageut dinten ayeuna nu geulis nuju jengitan kana sampean mamah ku minyak wangi batur enjing mah dina kahirupan nyata satosna hidup rumah tangga hidup kedah tiasa nyengitan ka mamah ka apa ku akhlakul karimah mudah-mudahan hidup senantiasa ngajalankeun anak amin ya Allah ya rabbal alamin cekap geulis simpen minyak wangina lungsurkeun sampean mamah bageut tawis tadi mieureun kalau janten sepuh bageut mangga anaki gerak kecelakaan cai sudah hidup kana sampean anak tawis tadi mieureun kalau janten sepuh Neng Eva anaki hidup di nyalauh di depan konan mamah lu sakit nya ahlak kah hidup anaki namun orang salah ke anak kan jadi itu seueur pisan bahasa perilaku tekan terawas kapan undukun kunjung dinten ayeuna dina sudah tinggal dina kongkolak secak hidup